Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerenjangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Satu acana tepangkeun pun wasta Jiselin Pakpahat di kelas 11 MIPA 5. Abdi di dieu bade ngadugikeun biantara. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos merengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat tina kaayaan sehat. Palawargi anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat di masa pandemi ieu. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun dina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadi dinten ku cara hiji nganggo masker, 2 kukumah panangan ku sabun, katilu serta ngajaga jarak meh arurang kahindar tina ieu wabah COVID-19. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu dipika hatur kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Abdi Jiselin Pakpahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.